Padahal eta berita teh penting upama ditumalikeun jeung beja ti babaturan uwa. Tapi keur uwa mah bangun teu penting, tulisan-tulisan uwa picur tina surya medal geus meh kailikan kabeh. Dina lambaran panungtung, berita pondok 2 kolom. Panjangna ukur 11 senti. Yuda teu sirikna molototkeun panonna, ras inget kana pangalaman lalajo wayang jeung uwana belasan tahun katukang. Mimitina Yuda teu pati kataji ku tulisan kitu mah. Ukur warta nu nyaritakeun dalang adang almarhum beki hade. Tapi sabada muka lamaran sejen nu ngarempet jeung eta tulisan, Yuda ngajenghok. Dalang adang dilaporkeun ka polisi. Eta tulisan sapoe reujeng jeung tulisan uwa. Nu ngalaporkeunana Paromli urang Pasir Ibun. Paromli ngarasa dibibirang panggung geus sayagi nu lalajo geus noyek, tapi rombongan kidalang teu datang. Rek ditanyakeun, data can aya telepon di eta lembur mah. Ketang tong goro telepon. Listrik ge can aya harita mah. Tulisan 2 warta teh beda, orana beda, eusina patukang tonggong. Dina surya medal nu ditulis ku uwana kacaturkeun kidalang meunang pangbagia tinu lalajo. Tapi dina berita sejen, Paromli ngalaporkeun dalang adang ka polisi. Nah, bet patukang tonggong kitu. Yuda ngahuleng. Yuda terus maca nepi ka tamat. Intina nu hajat ngarasa ditipu ku dalang adang, janji rek datang malah geus dipanjer, tapi teu datang. Ngan didinya ge disebutkeun can meunang katerangan ti dalang adang. Salambar deui aya keneh berita soal dalang adang. Tapi eta mah can waka dibaca ku Yuda teh. Yuda ngilikan tanggalna. Warta nu ditulis ku uwana tetela satanggal jeung warta pangaduan Paromli di koran sejen. Sarua tanggal 6 Agustus. Yuda mikir, naha adang teh narima panyeurehan ti duaan gitu. Saha nu salah? Naha dalang adang nu kaliru atawa Paromli nu hajatea nu kaliru? Nyeurehan kaki dalang, da geuning dalang adang dina poe eta mah ngadalang di nu sejen. Saterusna Yuda ngilikan deui lamaran sejenna nu can kabaca tea. Didinya kabaca rombongan dalang adang asup ka Jungkrang. Eta warta teh keuleut sapoe dina warta nu ditulis ku uwa. Didinya dituliskeun cenah dalang adang maot di tempat kacilakaan. Yuda bingung naon hubunganana tulisan uwa jeung 2 warta nu ditulis dina koran sejen. Yuda weleh teu ngarti. Kapanasaran Yuda ka uwana beuki nambahan, tapi da harita mah teu bisa langsung nanyakeun ka uwana. Yuda heran. Warta-warta nu dikliping ku uwa teh taya hartina ceuk Yuda mah. Ukur warta nu geus heubeul nu taya pangaruhna keur dangkalila. Berita dalang sohor dalang nu diadukeun ka polisi jeung kacilakaan mah ilahar, tapi naha uwa siga nu nganggap penting kan eta berita teh. Yuda janji naon wae tulisan ngeunaan uwa rek dibejakeun ka Yaumil. Kulantaran kitu di tempat motokopi teh langsung ka imah Yaumil. Tulisan ngeunaan nu tumali jeung dalang adang dibikeun ka emangna. Yuda neangan deui tulisan sejenna, pang-pangna nu sakira-kira tumali jeung dipecatna uwana ti koran tea. Nu ceuk taksiranana soal tender jalan layang jeung soal pabrik lim huang. Nu cenah teu jadi kasabat walungan, taya beritana di uwa mah.
Padahal cek beja sejen tina kasus eta diantarana nu ngalantarankeun Uwa dipecat. Uwa ngawartakeun rarancang walungan mun lempeng bakal ngadobrak pabrik. Cenah Uwa ge kabagian jatah. Sabab milu nguruskeun eta pabrik sangkan teu keuna ku proyek. Nah nya kitu Uwa ge kabaud kana skandal pabrik lim. Yuda acan meunang katerangan. Waktu balik ka lajo wayang, isuk-isuk, Uwa nyimpang heula ka hiji imah tungtung lembur nu geus deukeut ka kota. Teu lila, da palurah pribumi tea teu kasampak. Saur bojona di kamari keneh ka kota rapat di kabupaten. Saur nama rapat perkawis lomba desa. Saur Bunisa bojona palurah. Desa Sampalan kaasup salah sahiji desa nu diilukeun kana lomba desa tingkat provinsi. Uwa rek nulis ngeunaan eta desa, lain rek nulis soal lomba desana. Tapi rek nulis soal kalaparan di Kalapa 2 nu ka bawah ka eta desa. Kari konfirmasi ka palurah da bahan ti lapangan mah geus cukup. Sanggeus maren pancen palurah pindah ti Kadukolot ka wewengkon rada kota. Ngan nya kitu soal umur mah teu bisa dibade. Kakara 5 tahun nyicingan eta imah, palurah maot. Saterusna imahna diberi ku Uwa, da bojo palurah mah mulang ka lemburna dilebakeun pasir masigit. Uwa boga sawah 3 kotak di lembur mangkana. Mangkana teh panyawah mindeng ngondok di Uwa sakalian mang meresihankeun buruan imah. Teutingna Uwa sok dipijat ku mangkana, da sohor di lembur mah manehna teh tukang urut. Sajroning mukaan kliping koran, Yuda inget ka mangkana, cek pikirna mangkana apaleun kana lalakon hirup Uwa. Kopolna leuwih ti loba kanyaho batan manehna. Sahanteuna mindeng sagulung sagalang, mindeng ngawangkong. Yuda tarawani cakat-cokot upama teu diidinan ku Uwana, tapi harita mah kabiasaan anak kitu teh dilanggar lantaran panasaran. Kliping nu tumali jeung warta dalang tea dipotokopi dipasrahkeun ka yaumil. Aya kana 11 kalina Yuda jeung Galih ka lembur Atim. Bahan-bahan nu tumali jeung skripsina dianggap cukup. Loba dongeng nu kacatet diantarana urang Sampalan cadu ngalalakonkeun karna tandingan. Lalakon Sempalan Mahabharata nu nyaritakeun perang tanding Arjuna jeung Dipatikarna. Duh ka margina mah mung nu tetela sabananggap eta lalakon sok aya kajantenan riributan pang-pang nama nu garlut ceuk Pahudori. Sakurang-kurangna 2 minggu sakali mangkana datang ka Uwa. Tapi harita mah geus meh sabulan teu datang-datang. Kapaksa Yuda ngahajak datang ka imah mangkana dibarengan ku sobatna Galih. Ngahaja inditna teh pasosore rek moro mondok. Make motor Galih Honda Tiger dan Yuda mah Vespa matak barabe dipake nyorang jalan Taringgul mah. Nepina ka panyabaan bada Isa memeh ka imah pribumi nyimpang heula ka Tajub. Tidinya mah ukur kahalangan ku kebon ka imah mangkana mah. Punten. Saha? Abdi mang. Cep Yuda? Mangkana apaleun kana sora Yuda. Nuhun. Kolotrak, panto muka, lol, mangkana ngelol. Masih keneh di kopeah jeung di sarung, taksiran ka karata sholat Isya. Oh Cep Yuda, kumaha pasuk madamang? Mangkana nanyakeun Uwa. Kitu sesebutan mangkana ka Pateja Sukma teh. Pangesto mang.
Sawalerna emang sareng bibi. Alhamdulillah. Aya naon atuh menira reuwas mang mah. Ah, teu aya naon mang. Sono we tos lami tetepang. Puguhnya mang teh tacan kaburu ka ditu lantaran rariweuh kapaksa kudu menerkeun cai moal peuting. Da mun teu kitu mah lapur moal kabagean. Cai susukan moal nepi ka sawah garapan emang mun teu dikocorkeun di tonggoh mah. Saban usum halodo kituna teh panginten. Ah, kaayeunakeun we, Cep. Kapungkur mah najan halodo ngampleng ge, cai mah mayeng ngocor. Teu acan taruang pangintennya Cep. Biona bojo mangkana nyelengkeun. Atos di jalan. Muhun nembe di warung pengkolan ka dieu. Nyangu we atuh mana? Mangkana nitah bojona. Entong bi, leres wareg keneh. Opieun we atuh. Ceuk pribumi ka bojona. Biona ngojengkang ka dapur, tekung silila kadenge ngajirijis. Kaambe goreng raginang. Sanggeus ngasongkeun susuguh, raginang jeung cai teh, Biona mah ngoloyong ka pangkengna. Teu milu ngobrol, tunduh cenah. Obrolan Yuda tetep moal nyaritakeun uakna. Mimitina mah kitu we soal tatanen jeung kaayaan di lembur masing-masing. Ngan lila-lila mah teu burung nyambung jeung nu dimaksud. Teu kudu dipancing, akhirna mah obrolan teh murudul jeung museur kana pangalaman mangkana salila ngadunungan ka uak. Jing, naon pengalaman emang nu teu boleh emut wae salami emang wano ka uak. Naon nya? Seueur atuh. Diantawisna mang. Naon nya? Ieu deui mang, kantos teu uak sasauran pangna kaluar ti Surya Medal. Tah, perkawis eta mah leres-leres emang teu terang. Seueur nu diobrolkeun ka emang teh. Tapi perkawis nu tumali sareng anjeunna kaluar ti Padamelan mah henteu. Sesering nama nyarioskeun lakon wayang. Uak kacidar sepeunana kana wayang pajarkeun teh loba luang jeung pangalaman. Ngan uak mah teresep ka kabeh dalang, da nu pang dipikaresepna mah nu ngadalang gugon kana pakem. Resep ngabandungan lakona cenah. Sakapeung cariosan Pasukma mah teu pikahartoseun. Ceuk mangkana. Cariosan soal naon mang? Galih semu panasaran. Mohon perkawis rupi-rupi kajantenan nu ditumalikeun sareng lalakon wayang. Kitu nya mang. Mohon. Galih semu heran. Ari Yuda mah teu ngarasa aneh teuing. Da ti heula ge mangkana kungsi nyarita. Ngan pohoeun deui meureun. Saterusna mangkana cacarita. Hiji waktu basa manehna mondok di uak kadenge suara dalang tina radio. Lalakona nyaritakeun Duarwati dileled ombak. Malih eta carios teh dugi kanoron 3 kali. Ceuk mangkana. Teu aya di lalakon sanes panginten mang. Ceuk Galih mairan. Bisa jadi kitu. Tapi ketang da biasana ge ganti-ganti lalakon teh. Mung waktos emang milarian kaset eta lalakon di saban toko teu menakan. Ceuk mangkana. Perkara radio memang boga carita mandiri. Palurah ge narima eta radio ti Mang Juhudi, urang lembur nu pernahna deket pasir angin. Manehna katitipan nu ngakukeun sobat palurah. Kitu ceuk Mang Juhudi. Kitu mang, abdi mah nembe nguping ayeuna. Perkawis eta mah tiasa disusud ka Bulurah, Bunisa sareng ka Aseng. Ceuk mangkana. Dina nyaritakeun wayang dina radio, obrolan teh beras we ka para dalang. Mangkana mah apaleun pisan ka dalang-dalang sohor teh. Di antarana dalang kamumeutna teh Adang Sutaria. Nu tilar dunia lantaran kacilakaan. Kidalang dirojong kunayaga nu geus maroyan, malah sinden Isah Karyati, Alok Saman Wijaya, jeung tukang kendang Ajung Jumena nu oge katelah si Bangbrang,
kaasup reng-rengan seniman nu sohor kajauhna. Genjleung waktos kajantenan kacilakaan harita mah. Cek mangkana. Mang ngaraos leungiteun atuh. Kantenan, malah ku resep-resepna ka Adang Sutarya dalang sanes ge sok ka kuping teh asa ngadangu dalang adang we. Cek mangkana mesem. Oh kitunya mang. Muhun, ketang da seueur dalang nu niron-niron Adang Sutarya. Kutaan. Leres, Robi we Bandungan nu disiarkeun di RRI. Sapertos nu sering ka Bandungan ku emang waktos mondok di Bumi Pasukma. Apaan swanten dalang teh mirip Pak Adang. Ngan hanjakal, kadieu mah teu katangkep. Saban malam Salasa jeung Jumaah, sok ngahajak muter-muter radio aya ngabandungan carita wayang seperti nu sok kadenge dina radio Wahidep. Ngan lapur, teu katangkep di lembur emang mah. Makana semuhan eul. Yuda apaleun siaran wayang teh lain di RRI, tapi di studio sejen. Kanyawan kitu teu dibejer-beaskeun ka mangkana. Bisi kapanjangan. Yuda jeung galih mah percaya teu percaya. Sabab teu kungsi apal bener-bener kana sora dalang adang teh. Ketang da maranehna mah arang ngabandungan carita wayang. Nu salamet tina kacilakaan teh tukang rebab. Mang Salim disebut salamet teh pedah teu nepi kamisan. Da cilaka mah anger, malah leungeun kencana nepi kana siku diamputasi. Tah, Mang Salim mah gaduh murid nu katelah Salim muda, nu nami aslina mah Samsu. Pedah dina ngarebab, boh kesetna, boh gayana. Bleg we Mang Salim waktu masih kene bisa manggung. Cek mangkana. Sajroni ngobrol, Yuda mah teu boleh kutret-kotret nyen catetan. Pang-pangna nyatetkeun ngaran-ngaran nu ditataan ku mangkana nu perlu ditepungan. Sakurang-kurangna kudu nepungan Bunisa, nyata Bulurah, Mang Salim, Mang Aseng, jeung Mang Ahya, tukang bajigur nu tepung dina wayang sawatara taun katukang. Samemehna Yuda nyatet ngaran Mang Ahya, nu cek pikirna pantes ditepungan sabab kabeneran dagang dina wayang nu dalangna Adang Sutarya. Ras kana dongeng Mang Unab nu nyebutkeun bapakna kungsi manggih pangalaman aneh dina wayang. Ngan dongeng Mang Unab teh ngagantung kaburu aya nu sejen nu menta di ladangan bajigur. Nah nya bapak Mang Unab teh Mang Ahya nu kungsi tepung belasan tahun katukang waktu lalajo wayang di tetangga lemur atip. Yuda ngagerentes. Pamirsa, Ropina mung sakitu anu tiasa kapihatur ngawayang teu direbaban bagian kaopat. Salajengna dilajeng ka bagian kalima. Kirang langkungna simkuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.